kalangkung oge rerencangan anu musim goreng di hormat. Dina kesempatan ieu simkuring bade pidato ngeunaan lalu lintas. Mandi hadirin sadayana anu simkuring di hormat lan sadayana kedah tertib lamun naik motor ulah kekemutan kedah ngangge helm dina nyana kekemutan oge makanya kurang sa ulah sok buru-buru lamun Kituna urang saya